berarti di jero kubur teh lega caang jak Kangjeng Nabi ge menta teh kos kitu supaya lega jeung caang bangun ku ari ku urang jang nyaangan kuburan ketika orang penting hudang. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, urang kumpul di dieu dielingan ku almarhum bahwa sia ge engke kos aing pasti bakal nyusul nu pantes nyusul ka aing nu kolot nu pantes sama ada jenggotan nih bang tapi jadi gitu jaloba nu morage diheula-heulakeun ku Gusti Allah. Jadi lamun urang ningali hiji contoh ulah jauh-jauh urang ningali dina sabihis cek Gusti Allah sabihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara walladzi akhrajal mar'a faja'alahu gusaan ahwa al-ayah. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa. Gusti teh anu ngadamel makhluk sampurna pisan didamel ku Gusti Allah. Luar biasa komo lamun urang ningali di Madinah mah beuh karasep irung mararancu kumisna sing jeripit janggotna pohara komo nu kakarak mangkat balik komo Kangjeng Nabina oh karasep ieu ta allazi khalaqa fasawwa aju rupa-rupa deui kasampurnaan Gusti Allah ngadamel makhluk teh aya nu putih anu koneng aya nu hideung urang takroni mah pohara jasa hideung teh kos kastrol we mah hideung teh hideung beneran datang ka kula ngomong tak ka Haji Pendi milu jeung kula ke Mekah kamari ngaji sih eta mun nu hideung kitu aya syahwat teh eueuh urang mah dibere eueuh syahwat tak anu hideung ge hidung jasa tapi pan nyana aranakan bae ja di Somalia anakan, di Takroni anakan, di Ethiopia anakan berarti syahwat aya nu hideung jeung nu hideung sarua aya lamun dibawa ka Cikande tah hiji atuh asana gabung wah aya lain nu kasasar mah allazi khalaqa fasawwa maha sampurna Gusti Allah maha kawasa Gusti Allah ngadamel makhluk rupa-rupa. Ieu teh lamun dibandingkeun jeung di Madinah mah jeung di Libanon goreng gitu jarore tapi lamun di Solear kasar kasep alhamdulillah masya Allah karim walladzi qaddara fahada Gusti Allah anu mastikeun tur Gusti Allah anu nuduhkeun lamun urang nyaritakeun urusan fahada urang geus eueuh nanaonan lantaran kabeh ge jadang Gusti si itu kafir nang Gusti si itu munafik nang Gusti si ieu mukmin nang Gusti mukminna mukmin sejati nang Gusti mukminna mukmin asin nang Gusti jageninganan dina Al-Qur'an ge Gusti anu fahada nuduhkeun manta kurang mah tinggal bersyukur ka Gusti Allah didamel ku Gusti Allah begitu lahir ke alam dunia hirup di lingkungan anu geus mukmin nikmat urang teh hese capek maca syahadat teh ilah fahada Gusti Allah gede teh kudu hese ngaji teh deui belah ditu aya nu magahan ngaji ngejah teh dianterkeun ku indung bapana ngejah kadanan ku dianterkeun haju mere mah henteu
ente ieu mah di ditu sarua di dieu mah leuwih parah malah. Tapi kan bisa tak maca tuturutan, bisa baca Quran nang Allah fahada. Terus ustad nama itu teu beli minyak kaca. Oh salah lah. Gede masantren, nu sakola dan lain sebagainya nang Allah. Ketika Allah hendak ngaberesan ieu dunia di hiji negara, Allah selalu nyieun calon presidena anu dipikarido ku Gusti Allah. Ketika negara tersebut hendak dijadikeun acak-acakan ku Gusti Allah, Allah nyieun calonna anu dipake kebendu ku Gusti Allah nang Allah. Berarti kudu bingung-bingung. Ustaz Amir ngomong isi calon presiden sah dah jangan nanyakeun calon presiden lain gitu cenah nu mere duit gedena satu kadinya bae Pak ngomong potongan cisoka mah kos kitu nu lempeng tuh bahada kabelah dieuna kunaon Gusti Allah nyaritakeun mantas alladzi qaddara fahada wallazi akhrajal mar'a. Allah teh nu ngaluarkeun mar'a teh tempat paranti ngangon sapi, ngangon domba, ngangon munding, ngangon onta. Berarti pakebonan. Di dinya teh aya paranti ngangon, berarti jukut. Aita tadina nyaritakeun manusia Gusti Allah teh nyiptakeun nu sakitu luar biasa ai kabelah dieuna nyaritakeun wallazi akhrajal mar'a nyieun tempat paranti ngangon. Ieu teh hiji contoh bahwa manusia teh kos mar'a. Naon mar'a teh tempat ngangon teh artina jukut. Keke kumaha jukut teh mimiti eueuh kahujanan ku Gusti Allah dihujankeun breng tarimbul geus timbul terus gede sagedena jukut harejo masyaallah keur meujeuhna hararejo resep biasa ningali jukut mah. Ustad Amir ge ya Allah ya Rabbi gugulingan jeung jahe di jukut eta keur hejo masyaallah karim. Kabelah dieuna jukut mah entas hejo ngonengan kabelah dituna terus garing pae teu kebel umur jukut mah teu kebel malah eta ge nu mulus anu teu mulus wa katinca kebo ngek geusan datang petani arit beres aya nu di bensinan anggeus taha jukut. Jadi si orang Gusti Allah teh nyontoan ka manusia teh kos jukut breng orok ya Allah ya Rabbi orok eta teh gede tah model kos kieu mah ieu kira-kira geus karoneng apa geus tareh beak ya ya meureunana tuh Ki Subandi tamatu lah geus nu daekeun ngarit-ngarit aca geus jak keboge teu beuki teu meureun jukut kos kitu mah. Ustad Amir atuh sarua bae Haji Musa komo mah Haji Musa mah cak mbejang naon liat kos kieu mah ieu jadi jukut ieu dibangsakeun jukut dimodelkeun jukut sing hade teu kebel ya Allah ya Rabb beres masyaallah tinggal diukur bayi orang teh kuari kerja di jukut ye ikir mejeuna hejo lemok apakah ieu teh urang teh geus rada layu apakah memang geus garing geus teu bareukeun naon masyaallah karim jukut ieu horenganna jukut ngan ieu bisa seri jukut aja kadituna faja'alahu gusaan ahwa lamun geus garing ku Gusti Allah dijadikeun gusaan ahwa jadi lebu beak kabeh geus nanaonna beres kabeh mentek
Sidina Abu Bakar mah begitu Kangjeng Nabi nyaritakeun neraka, nyaritakeun sorga, Sidina Abu Bakar ngarenung kieu bae pas ningali manuk. Cik Sidina Abu Bakar hayang teh jadi manuk. Kunaon gitu? Resep bae jadi manuk. Oh nya bisa hihiberannya jadi manuk baurang. Di Cikande bisa ka Gembong. Besi aya jahe di Cisoka hiber. Besi di Serang ayah hiber. Abu Bakar sia makan kitu malulu lain kitu ieu bahang jadi manuk sote geus beres hirupna manuk mah paeh geus jadi lebu eueuh hisab eueuh ngaran alam barzah eueuh ngaran alam mahsyar eueuh mauqif eueuh timbang amal eueuh ngajembat di jembatan Shiratal Mustaqim ngeunaheun jadi manuk mah geus maot teh beres bae. Tapi ai urang pan ieu urang mah maot di alam barzah aya hukum likuli alamin hukmun engke urang digiring ka mahsyar aya hukum di mauqif urang narangtung aya hukum engke ngajembat di jembatan Shiratal Mustaqim aya hukum. Gusti cek Abu Sayyidina Abu Bakar Siddiq kitu hirup jadi manusia teh ta ilah nu jadi pemikiran teh tanu mantap urang jadi manusia satu sisi bakal ditempatkan di surga Allah nikmat ngadenge surga satu sisi aya nu ditempatkan di neraka nyeri luar biasa urang mun keur carita surga aduh ngeunah-ngeunahna luar biasa mana ngeunahna hiji saurang bakal dibere 73 bidadari mangkaning bidadari mah kabeh mun mantes dipake parawan deui jadi urang da di surga mah ribet aya rangda mah eta surga urang menceritakeun surga moal anggeus datang ka subuh di petelan Al-Quran di petelan hadis Kangjeng Nabi moal anggeus datang ka subuh moal jak kitabna ge nyaritakeun surga teh khusus nyaritakeun surga kandel ngan ieu mah ala kadar we heulanan ke di surga teh kakasepan urang bakalna di surga teh ya kakasepan urang hiji kasepna bakal diberek kos kasep Kangjeng Nabi Yusuf jadi moal anu nyalungir kieu moal atuh teu betah urang di surga modal aya amir kieu ribet aing mah ja moal aya komo aya nini jak naon di surga nini mung di dunia ge teu laku nini mah moal di surga eueuh kabeh kos Kangjeng Nabi Yusuf kakasepanana jangkungna disarwakeun ka Adam alaihissalam kos Kangjeng Nabi Adam jadi ieu jangkungna urang kos Kangjeng Nabi Adam sabaraha Kangjeng Nabi Adam jangkungna salasuna zira'an 30 hasta lamun sahasta sameter 30 meter mun sahasta dianggap setengah meter 15 meter gede engke di ditu jarangkung gede kasep kos Kangjeng Nabi Yusuf jangkungna kos Kangjeng Nabi Adam bisa nabicara bilagahna bicara pasehatna bicara kos Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Masya Allah eta surga aya nu naros ka Ibnu Hajar Al-Haytami mama kumaha ieu lamun urang di surga kabeneran keur di dunia na rumah tangga gabug teu boga anak di dunia gabug teu boga anak ta ieu mun urang ka surga haju menta ka Gusti Allah bisa henteu ta di surga boga anak lamun nanya ka Ustaz Amir menta dalil aja moal bisa geuning mah moal bisa cenah mah sebabnya nama jadi Kiai Golkar cilok bisa iya cek Amir teh kajawan nah cek Ibnu Hajar atuh bisa ngan lain cara di dunia sebab annal jannata la waladala disanya na surga teu aya anak teu bisa boga anak di surga mah ngan teu boga soteh cara di dunia kumaha cara di dunia mah jimah heula jeung pamajikan geus jimah ngandeg ieu pamajikan teh
sagasa ngandek nyiram ngaranna neangan buah ngora mun aya beulieun meuli mun eueuh maling nu penting mah aya buah ngora eta di dunia mah kos kitu terus olap jeung utah geus kitu terus gagedean 2-3 bulan terus gede borosot ngalahir eta lamun kos di dunia mah ngalahiran neangan bidan mending lamun bidan pamajikan lurah ka sorga yang ke bidan di ditu neangan bidan mun bidan dukun paraji banyak di sorga neangan dukun riweuh urang di sorga dukun di mana teu aya tapi lamun yang boga anak bisa carana kumaha begitu orang usul ka Gusti ya Allah ya Rabbi abdi di dunia rumah tangga 15 tahun mungkin 20 tahun mungkin datang ka maut sabaraha puluh tahun rindu jasa hayang boga anak waktu di dunia henteu boga abdi hayang boga anak harita hayang pamajikanana nu mana bae kanu aya di hareupeunana langsung reuneuh trek ngogodean meureun nyut-nyutan kadaleuk urangnya dut harita keneh ngalahir teh ngeri harita keneh nyusuan harita keneh langsung gede mun bapana hayang ngais bisa diais satungtung bapana encan bosen diais-ais kurang ke geus bosen gede hayang datang ka sakumaha pikiran urang di sorga boga anak misalnya hayang datang ka 10 tahun yana ukuranana hayang 20 tahun hayang ukuran 30 tahun ke kadituna pes eueuh Masya Allah eta di sorga aya petani maot saenggeusna maot ka sorga nyana keur di duniana tanina rugi malulu melak cabe nabi aku hileud bae melak kacang gitu keneh hiji waktu manehna mawa kacang ka imahna loba jasa pamajikanna ge kaget urang kak pani kacang loba amat pantani kakak pancen nabi aku hileud nu belah ditu nu dialan nu batur orang cikan mah bloon nah di akhirat usul ya Allah abdi ieu di dunia baheula resep jasa tani tapi abdi tadi teu pernah gul ta ieu mah abdi mah hayang ngalaksanakeun tani kumaha ta eta di sorga bisa henteu tani pan barang hina tani mah kulantaran hayang lain sorga lamun henteu dibuktikan ku Gusti Allah dibuktikan beras aya mun nyana pikiranna sawah-sawah mun nyana pikiranna huma-huma aya deuk melak naon di benak hati teh aya bibitna di dinya langsung disebarkan langsung jadi mun pare-pare lamun kacang-kacang kumaha hatena bae langsung jadi langsung kembangan langsung aya langsung segala rupa geus loba mun kacang teh mah cek nya ngajualna ka mana ieu pasar gembongna geus eueuh Jayanti geus eueuh Cisoka geus eueuh tah eta teh langsung dieuweuhkeun ku Gusti eta meakeun panasaran doang bra masyaallah sorga teh kos kitu sorga teh kos kitu bahkan aya nu kieu ya Allah ya Rabbi Gusti abdi teh lain teu syukuran ka Gusti ieu sorga nu sakieu indahna pamajikan nu sakieu garisna ngan abdi waktu di dunia kaselang ku 3 imah aya dedeleuan eta parawan ku resep-resep ting abdi teh harita ngan abdi ngalamar teu ditarima ta ieu mah meakeun ka panasaran Gusti hayang seperti eta coba Gusti ieu mah panasaran langsung jeng aya ini rupanya lu sorga teh kos kitu sorga ngan barang dideuleu percis kos nu baheula di dunia dideuleu ku nyana oh jah heueuh ieu barang deuleu ka pamajikan bidadari atuh usah tai kuku-kukuna acan cak nyana teh Gusti mah panasaran doang ai deuleu kieu mah joreng mah budak geus lah terus eueuh deui teh sorga keur di dunia resep jasa ka mobil Innova ngan ai dagang toge atuh teu sampean kan mana bisa dagang toge meuli Innova ai lain di Cirebon mah di Cirebon aya murid mitoha kula murid mitoha di Garut ditanya ku kula barang ditanya ieu di mana Cirebon dagang naon ieu ku hari kegiatan dagang tarasi cek cenah
cekula lah sepira tarasi ya. Tenganggap lagi tenganggap itu sepira tarasi tapi barang neuleuh mobilna masya Allah mewah na pohara mah neuleuh mobil mewah ayeuna dagang tarasi teka arti kan balik deh kula ngobrol dagang tarasi di mana ngangkut ke Jakarta kadang-kadang cenah saminggu 5 kontainer oh arti atau bos gitu mah aduh guys sama guys kudu dicaritakeun korek bos tarasi parah eta murid mitoha aya dagang tarasi keur kula kawin nya nama ngadona tarasi serius mah lain lalagaan serius di Cirebon mawa tarasi kami toha teh salosbak cenah saya mau ngasih ini aja sama kiai cek kiai teh atuh jang naon aing salosbak dijual penjore mah nya kiai ngajualan tarasi untungna dibikeun selembur ka bagian kabeh ajinya na beda lagi nanti mah kalau hajat jangan bawa terasi ya tapi lamun ka Amir tetap dijual bae di dunia baheula teu kesampean hayang mobil datang ke akhirat kapan di akhirat Pak urang hayang naon we ge aya jeung teu ngabutuhkeun sebab ketika urang keur dieu kieu hayang kaping amat jeung kisubandi di surga mana ieu kulama di surgana misalna ieu mah di Jannatul Naim aya nu Jannatul Firdaus tah ieu teh kapangi di mana hayang ketek nu ngabejaan surga anu hayang kapangi amat leumpang sorangan nih kursi teu perlu mobil teu perlu kapal sebab lamun aya kapal kudu meuli bensol di mana meuli di mana meuli pun mobil bensinna di mana jadi teu ngabutuhkeun ngan ku sebab penasaran waktu di dunia resep jasa teh meuli mobil neuleuh mobil teh Gusti abdi mah penasaran mun hayang Innova mun Fortuner nyana hayang jasa dibuktikan ku geus jeleg aya oh ja ieu sakena mobil jah terus dideulean diusapan kemudian diasup gajah penasaran teh ya gitu teh barang dikieukeun ja kos kieu mobil dibere teu hayang kan keluar teh ieu keur carita di sorga seperti kitu kulantaran di dunia da baheula kurang puas ka pamajikan begitu asup ke sorga pamajikan ambualaya sakitu garulis wah kadieu susu kaditu susu pokoknya mengedang di susu bemir di sorga kacarita kerana aya anu di luhur beuteung 100 tahun teturun-turun 100 tahun nyana kitu bae teturun-turun ikut cerita sorga Masya Allah teta ceritakan sorga orang pohara jasa hese babandinganana orang nyaritakan sorga pertanyaan demi pertanyaan ka Kangjeng Nabi dijawab pertanyaan dijawab kabladina diuraikan ku Ibnu Hajar dina Fatawi Hadisiyah angges-angges ceritakan sorga ya Allah ya Rabbi timimiti pakaianana makotana kendaraanana yang sajabah-sajabana jeung nu unikna deui nu unikna di surga per jam per hari per minggu per bulan per tahun makin gagah makin ganteng makin kasep makin gelis makin kasep makin gelis makin kasep jadi bae poe kamari kos kitu poe isukna kos kitu kan henteu tandai kuari mah urang ieu kuari deuleu Amir kasep ieu sakieu mah kasep lah dibandingkeun jeung di Solear mah kasep lah coba neuleuh 10 tahun nu bakal datang reon eta di dunia mah makin lila makin dia pamajikan orang keur parawan mah Masya Allah ngejepret kuari nyekel mana bae sakumaha nyekel naon kitu ngaranna geus miheulaan mah renyet segala naon kos balon kurang angin kan beda di dunia mah di akhirat mah makin kaditu makin hebat Masya Allah tah kunaon eta nu mantak di sorga seperti kitu lantaran di sorga
lantaran waktu di dunia na manusia merangan hawa nafsu per detik, per menit, per jam, per hari, per minggu, per bulan. Roja'na minal jihadil asghar ilal jihadil akbar. Sebab per hari na orang teh perang jeung hawa nafsu, merangan hawa nafsu per hari, dina berjuang etalah engke di akhirat di surga orang bakal ditambah sesuai jeung perjuangan orang waktu di dunia. Sakumaha kafir sarua ditambah disiksa sebab keur di dunyana poe ieu mabok, poe ieu zina, poe ieu judi, poe ieu amalan nafsu teh dikepar terus. Sakumaha di dunia ngepar nafsu, di nerakana tambah mantap. Di neraka aya bahasa Gusti Allah, kullama nadijat juluduhum baddalna juludan ghair. Di mana geus asa kulit kafir, kulit munafik di neraka asa geus moleket, geus kadilian daging-dagingna. Nadijat juluduhum geus eueuhan, badalna juludan ghair, digantian deui ku Gusti Allah make kulit nu anyar, daging nu anyar dan lain sebagainya. Supaya naon? Supaya tambah nyeri. Lamun kafir kitu, munafik kitu di nerakana, mukmin mah di sorgana. Tambah kanikmatan. Alhamdulillahirabbil. Iyalah bagi jelema anu nahan nafsu, perang jeung hawa nafsu. Nu paling hese ge justru perang jeung nafsu. Urang keur carita santri bae lah, dipondokeun ku urang, dipasantrenkeun budak, ninggalkeun lembur. Ieu adalah perang pertama. Perang jeung nafsu, jangan nafsu nama embungeun di pondok pasantren teh, dah hayangeun cara batur, sakola abring-abringan jeung awewe, ka pasar babarengan, ke pabrik babarengan jeung awewe, kabelah dituna digawe, nikmat amat. Hayangeun nafsu teh seperti kitu, tetapi digelokeun mending ngaji bae heulanan. Perang pertama terus betah ngaji nyana setahun 2 tahun, bisa amil jurumiyah, naik ke sorok ngelal ngasal, naik ke alfiah, nang hasil perang teh. Apakah teu hayangeun cara batur? Hayangeun sarua santri ge jelema santri ge sarua neuleuh bae ka batur abring-abringan, nafsuna der nafsu birahina. Tetapi pan nyana geus aya ngaji haram perangnya. Tanya ku babaturna, sia teu abring-abringan itu haram nu bener sia teu haku sugan teh haram nu daek ngajak kain sial. Nu jelas perang mulai tadi dinya perang, naik deui kabelah dituna mikir neuleuh motor anyar. Apakah santri teh hayangeun? Hayang nafsuna, tapi ditahan. Ningali mobil mewah hayang tapi ditahan. Menang nu mantap bisa ngaji menang. Kuari mah maca Fathul Muin bisa, maca Bukhari bisa, maca Ihya bisa, disebut bae di lembur teh ustad, malah barang yeun pondok mah dikiaikeun. Hebat eta hasil perang kan, hasil perang. Kabelah dieuna kadatangan ku camat, sia justru bae sial bangun ngarti teh kitu. Pilkada datang tim sukses, mulai geus ngangsongkeun itulah proposal dibantu, pilkada dibere dan lain sebagainya. Perang didinya eleh kiai, tak kiai ngejeng-jeng teu kudu make pelor cek Amerika horenganan, cukup make proposal bae ge santrina baralik. Nu ngaji areueuh kamari mah nu ngaji mingguan aya 100 wakuari tinggal 10.
aju hujan maribit bubar budak nu disalahkeun saha nyana mikir kok aing mah kunaon ngaji teu didarengekeun eleh perang sia bego teu ngarti nafsu mentak ningali kuari santri nu barisa ngaji pohara lobana kaluaran wardoy Ciberem Fatul Muin geus karuhan walaupun rada kurang Bukhari Muslim di urang tapi aya hiji dua mah nu bisa ihya macakeun pohara jasa tetapi can bisa nuturkeun para wali-wali Allah Subhanahu wa taala nu mantak kula ieu sabara kali ditawaran dipangieunkeun pondok sabara tingkat baik kiai siap moal kula mah eta ge kamari lamun aya kayu nu murah mah deku kayu ngan kuari mah dicorso teh tihangna ieu mah bilik keneh bae aya nu nanyakeun kiai kunaon sih teu kunaon sih moal ngarti mondok henteu naon teu bata tanya mondok mondok sia emang jelema teu mondok mah nanya doang mondok henteu derate bisa ku aing sia geus loba omong mondok teh ti mimiti asup ka pondok perang jeung nafsu ulah dingeunahkeun anggal hiji ku genepan nya hor kapetingkeun nu saurangna meureun greget taib rusut tinggal sorangan zolim eta budak santri blon teh santri perang jeung nafsu ngisih sorangan masak sorangan eta perang jeung nafsu sare di mana bae nafsu lantaran menang urang perang jeung nafsu sorga nu tadi dicaritakeun teh anu kuarina ngepar nafsu neraka bagiana tuh kebelah dieuna terus nan anehna begitu geus jadi kiai nyana henteu inget keur waktu masantren keur perang mantak naon atuh baheula sare di mana bae di majelis ngagoler jadi bae di masjid ngagoler jadi bae teu kudu make ampar-ampar ge jadi bae kuari bu kudu make spring be lamun teu make AC musim marah heuh AC ini kiai mah sarujana Firaun ini mah kiai ikir cerita perang jeung nafsu jadi baheula perang menang sampaikan diustadkeun dikiaikeun barang jadi kiai kuari areleh perang Pandeglang areleh perang Serang areleh perang Tangerang areleh ku pilkada pilgub masya Allah ieu kula mah keur caritakeun ka sedih ndeu kumaha kaharepna sementara calon presiden bae ge kuari keur dimasalahkeun ieu teu mejeuna dua poe ka tukang kula kadatangan tamu ketua Telkom Indonesia nyaritakeun tentang pilpres sedengkeun paruki teh pan Pak Topik Ruki sok ka imahnya teh kapan diangkat jadi kitu penyeleksi calon presiden ngomong ka kula nah ieu nu kuari nu diluluskeun ku nyana teh hanya sakadar diluluskeun karena teu aya kuari teh kuari keur diseleksi deui nu mana sih nu pantas jadi presiden sebab walaupun urang nu milih geus direncanakeun si ieu horenganan kitu politik mah urang mah katipu bae barangnya omongan moal dibejakeun nu sabenerna mah kitu bae heulanan jadi direncanakeun deuk si ieu bae nu milihna rakyat tapi bakal nu menangna si ieu kitulah politik teknisna moal bejakeun sebab engkeuna lamun dibejakeun bakalna urang nyokot duitna loba jasa aya tah jalan-jalan mir tenang mir ke dibere mir jadi lamun deuk ieu bae nu milihna rakyat tapi nu menangna bakal ieu kos gitulah sepanjang masa gitu baik tak kuari teh nu ieu kieu encan pas nu ieu kieu encan pas nu ieu kieu encan pas sampaikeun ka ieu dibutuhkeun deui kuari masih 10 calon presiden makana Akbar Tanjung diturunkeun deui Yusuf Kala diturunkeun deui dan lain sebagainya ieu teh ku hese tah kamari ngobrol seputar eta ngobrol doang ternyata orangnya kan babaturan dahlan iskan sarua carita nyaritakeun kiai ge figur kiai Jawa Timur Jawa Tengah sulit kuari
kulantaran naon eta tadi perang jeung nafsuna teu meunang kadatangan camat. Ulah bakal datangan kulurah ya dulur kula ya urah sakar ngaranna da Qadir. Awas ya dek datangna ka dieu dek naon sia ka geus diancam bae kowe lamun sia datangna dek ngaharu biru ka aing diteluh sia kowe. Ternyata nya mah ngaji getol jasa ngajina. Masya Allah geus basrah kos kitu mah geus deh asal lu datang lurah camat dideleukeun bae kowe dek naon sia datang ka aing dek mere sugihan aing geus ditangtangan bae sugihan aing digos padahal mah sugih teu naon teu. Aya bupati datang teu merena naon sieun ka kula beneran ieu mah aya hiji bupati dek mere meureun kumaha teu mere kumaha ai teu mere biasa datang bupati mah kudu bae ai mere besi dialungkeun isin nyana mandeg bayong mere ulah mere budak udah enggak usah ngasih pergi geus bae ku kula digitukeun kecuali gede mere nu masalah. Sieun camat sieun perang jeung nafsu. Nah nu mantak di awak urang teh ieu diatur ku Gusti Allah. Bahasa para aulia Allah teh geus mantep jasa. Si gerage di awak urang teh aya sir ibadah lamun geus datang ka sir sorga bagianna. Sir teh pangisi kolbu nu matak bahasana ge asirru ta'irun wa qalbuhu qabsuhu. Sir eta hibran teu daekeun enslak sayangna adalah hate di mana-mana hate nu jadi sayang teh rapi bagus dimodif anu sakitu bagusna sir enslakna dina hate betaheun satungtung hate le ieu henteu diopenan ku urang sir ta'irun hibran di mana bae teu puguh ngalayang ka mana-mana bahkan urang tidak mengenal sir nu asli cik bahasa kuarimat tidak mengenal nurani lantaran kolbuna ieu tak kolbuna henteu diurus ku urang urusan heula kolbu supaya sir bisa betaheun dina kurungna. Ternyata kolbu ge wa kolbu ta'irun hate ge horenganan hiber deui sarua kudu diwadahan di mana wadahna wa qabsuhu albinyah wadahna yakni kurungna atawa sayangna ieu adalah awak geus awakna ieu adalah kurung hate wayahna kudu dibagusan melalui syariat geus diatur ku Fathul Muin takrib riyad rapihan. Ternyata awaknya kakalayangan baik kemana-kemana teu daek cicing di imah santri aya majelis taklim aya ngalayang kadang-kadang ke pendopo ya awaknya belum ya awaknya kadang-kadang ka ditu ka kabupaten ka gubernuran oh ngalayang tah ieu teh kudu diwadahan awaknya lantaran wa bin yatuhu sarwa bayato irun wa qabsuhu al-qabru korenganan sayang awak mah kubur tah lamun geus di kuburan mah moal bisa ngalayang ki Subandi ge geus di kubur mah moal bisa ke pendopo nya moal segala amir moal bisa jadi eureunana mah engke dikubur. Terakhir sayangna awak adalah kuburan ketika urang asup ka kubur mun mawa qalbin salim nikmat tapi lamun mawa qalbin ghair salim cilaka. Nah iyalah tujuan urang hayang anu dijanjikeun ku Gusti Allah surga. Carana hayang surga urang teh kudu perang jeung nafsu. Perang jeung nafsu mah datang ka kuburan, datang ka maut. Perang jeung Belanda aya waktuna, perang jeung Amerika aya waktuna, Irak sabaraha taun, Mesir kuari geus hampir reda, Suriah sarua bae keur di nah dan lain sebagian aya waktu nah tapi perang jeung nafsu mah terus datang ka paeh. Nah lamun urang perang melawan nafsu menang nah ye urang asup ka kuburan betah di kuburanana sebab kuburanana ku urang teh geus dibangun. Jang tempat sir adalah kolbu bangunlah kolbu jang pitempatkeun sir abeh sir ngancik di jero kolbu
tenang, tentrem. Ketika orang sholat usolli fardhu zuhri arba'a rakaatin Allahu akbar, eta sirna teu ka mamana, teu ka mall, teu ka Indomaret, teu ka Cisoka, teu ka Solear, teu ka ieu sir teh anteng lantaran betaheun di kolbu. Tapi kolbu sok hibran lantaran awakna tuh bagusan awakna abeh kolbu betaheun make syariat nu rapih awak teh ya supaya betah di jero kuburan abeh meunang kanikmatan kuburna heula bangun ku urang. Oh jadi kiai ngabangun kuburan ku ari kurang kudu meuli gitu haju dikeramikan ku urang begos ya mah pikiranna ka ngabangun kos gitu. Urang asup ka kuburan abeh sakumaha doa Kangjeng Nabi ausia qabrahu wa nawir qabrahu eta kan doa Kangjeng Nabi mu ngagajembarkeun ka kuburan kipulan muga nyaangkeun ka kuburan kipulan berarti di jero kubur teh lega caang jak Kangjeng Nabi ge menta teh kos kitu supaya lega jeung caang bangun ku ari ku urang jang nyaangan kuburan ketika orang peting hudang jam 2 jam 3 urang hudang batur keur sarare tengah peting poek mongkleng buta rata urang hudang ki PSD tambah poek sama kuburan. Tuh udang penting sholat walaupun 2 rakaat Allahu akbar bacaan kuburan 2 rakaat tarolah meureun lamun 2 rakaat mah mun cara lampu nu pangletikna teh watt sabaraha 5 watt 5 watt ge warnana beureum tepati kadeuleu remeng-remeng teh lamun 4 rakaat 8 rakaat 10 rakaat bray masyaallah sok kira tambahan ku zikir ku urang beki ngempray tengah peting jam 3 atau setengah 4 maca Quran urang lain maca Quran cara humaydi cara muammar dihaleuangkeun kitu lah kos kitu mah nyaho jadi ganjarannya henteu bisa niatna bagus teu bisa mah wallahu a'lam tapi pan ma tadabbur lalaunan bismillahirrahmanirrahim yasin ulah kenceng-kenceng macana jeung ulah cepet-cepet wal Qur'anil hakim pamajikan ge ngadengkeun sisi salaki keur ngaji innaka laminal mursalin cek pamajikan aju ka mana teh sorana eueuh kos kitu baca Quran oke iya bangsa cara nu maca Quran jam 3 ya kadeuleuna cara bener ieu lain lalagaan kok kiai nyaho cara lain deui di dieu teh aya sinaran tah besok maca Quran tengah peuting mah di dieu aya sinaran kadeuleu ngagenyai ieu mah bangun rumeut bangun mikiran kreditan teh gitu hayang lega kuburanana wayahna hiji kudu daek tutulu ngalegakeun kuburan ketika batur karurupet ngabutuhkeun pertulungan urang sodakoh ngaranna butuh duit sodakohkeun sabegana urang butuh tanaga urang sodakoh tanaga duh keur urang leutik keneh mah keur urang leutik keneh mun aya anu deuk ngabangun imah deuk aya nu ngarak-rak imah babari masyarakat teh lalega di kuburanana komo masjid jeung musola majelis taklim tapi kuari masyaallah nah iyalah sodakohkeun naon nu aya ulama inget ka Wahab bin Munabih teh mun urang maca hadis mah aya Wahab bin Munabih dina Bukhari jeung Muslim aya manehna seorang sahabat diutus ka Yaman begitu datang ka Yaman magahan ngaji teh jauh ti 10-an cak hatena aing teh sahabat talar hadis sabaraha aing komo dibaca mah geus bisa jasa sahabat aing teh tapi pan ieu ngaji teu daek lobaan jangan ngomong ke masyarakat dulur ieu teh sahabat talar
hadis teh ai kudu ribuan mameureunana besi sombong teh ngan endek carita kenaon ieu teh sahabat ku teu daek kararaji si ka aing kabeneran Kangjeng Nabi na maot kadengekeun di Madinah endek bebeja ka Kangjeng Nabi bahwa ieu teu daek ngaraji teu daek narurut Kangjeng Nabi na maot tinggal kesel we nu aya ih si aing kudu bebeja ka saha terus baiknya nah hadiah ka Kangjeng Nabi ingat ka Kangjeng Nabi terus ngimpi ka panggih jeung Kangjeng Nabi hebat sahabat dinasehatan ku Kangjeng Nabi ya Wahab bin Munabbih Wahab bin Munabbih cek Kangjeng Nabi kaula ieu nyaho ka hate anjeun inna zohri saknyana tonggong kaula ningali cek Kangjeng Nabi ulah dihareup tonggong neuleuh kula mah nyaho ka hayang anjeun bahwa anjeun teh hayang didarengekeun ngaji teh tapi anjeun teh teu didarengekeun kuncina heula kudu dibeunangkeun Wahab naon kuncina ya Rasulullah cek Kangjeng Nabi anfik malaka wa aikid napakahkeun nu aya di anjeun jeung yakinkeun bikeunan ka batur naon nu aya yakinkeun langsung udangnya na masyaallah ieu impian langsung ti Kangjeng Nabi mulai ku ari ilmu dibikeunan tilok aya disumput salindungkeun pelebah harta nu butuheun komo nu menta dibikeun nu aya mah haju kabelah dia manehanana yakin ka Gusti Allah ku cara Kangjeng Nabi mere metode aing yakin cak Wahab bin Munabbih mulai ku ari nu ngaji daratang loba tuh di mana bae keur lempang ge keur lempang nu nanya masalah deu ka WC ge nu ka WC nu nanya masalah loba bae geus puguh di masjid geus puguh di majelis taklim di imah di jalan deu ka WC masih kena nu nanya ya Wahab kaula deuk nanya masalah paneta ngaranna ngaji tak iya kulantarannya nak nganapakahkeun naon nu aya tilok disumput-sumput tak eta teh ya kaimpi deui Kangjeng Nabi Wahab anjeun ku daek ngajelas-jelaskeun jeung anjeun daek mapatahan ka batur daek burabere ka batur bakal lega kuburan anjeun ya Wahab tak eta nulungan batur teh ngalegakeun kuburan mantak engke bakalna ye di mahsyar kiai dikumpulkeun ku Gusti Allah langsung kiai mah nu boga ilmu dibere penghormatan dina fatawi hadis ya dijelaskeun ku kula geus bali caritakeun caritaan hadisna cak Allah bae mah wahai para ulama geus ulah sieun-sieun nu mantak kaula nitipkeun ilmu ka anjeun anjeun teh deuk jadi obor ku kaula geus kajahoan anjeun ngoboran manusia geus ulah nungguan sasaha deui geula tarikh heula ka ditu ka sorga masyaallah eta amir gegeurahan bae lumpak jangan nganti kosewad jadi ulama mah diheula-heulakeun masyaallah karim geus ulah ngadaguan naon deui nu mantak dibere ilmu teh anjeun teh endek dijadikeun obor endek dijadikeun penerangan endek dijadikeun penuntun lah geus kuari mah ulah nungguan muhara rese gerak ti heula ka ditu ka sorga kiai ustad santri ngabring ka sorga henteu dikukumahakeun deui ngahormat ka ilmu santri mana meureun ieu teh jeung kiai nu mana meureun deui mudah-mudahan lah kiai kabehan we nya pokoknya nu ka Golkar teh nu ka PDI bener teh paling ya rada ti kosewa saya ti kitu ya mal kebel lah sok aju seuri ieu penghormatan Gusti Allah kana boga ilmu malam ieu urang tahlilan di hiji jelema anu jadi obor anu pernah ngoboran masyarakat babat di dieu lain lalaga beda magnit lagi beda perasaan urang lagi lantaran urang ngerasa keoboran lamun tadi Kangjeng Nabi nyaritakeun nu dicaritakeun langsung kudsi hadis kudsi ku Gusti Allah wahai ulama kaula bahasana geus ulah nungguan sasaha anjeun mah junggeura ti heula ka ditu lantaran anjeun baheula di dunia pernah nuduh-nuduhkeun pernah jadi obor nyaangan batur geus ieu sebagai penghormatan kaula ka ulama kaula
janang aing pan sia dibere ilmu ge ku aing moal pati-pati dititipan ilmu mun sia teu disadiakeun sorga. Nah iyalah malam ieu urang di dieu ya karimun urang nyaritakeun dongengna di awal tepikeun ka dieu terus ngaji ka Cilongok terus datang ke akhir hayatna anu meureun tadi nanyana sering ngomong ka pemajikanna sehidup semati beneran kan sehidup semati dah beneran. Nah iyalah urang kabita nyaritakeun tentang ulama-ulama nu di duniana jadi cacaang di akhiratna diprioritaskeun ku Gusti Allah dengan bahasa moal pati-pati aing mere ilmu ka sia mun sia teu rek titah nulungan jeung nyaangan batur kulantaran sia ku aing dititah nyaangan batur ku aing kadeuleu buktina atuh aing geus jadiakeun sorga. Kasimpulan mah moal pati-pati dibere ilmu eta hiji jelema mun teu rek dikasorgakeun kitu bae. Masya Allah teman-teman atuh geus ebreh jasa ti mimitina ge lamun aya jelema nek dibaguskeun ku Gusti Allah pasti dipahamkeun dina ilmu kitu bae teman. Ya Allah ya Rabbi mantak urang doakeun hiji mudah-mudahan di Cikande dilobakeun santri ku Gusti Allah dilobakeun ustad ku Gusti Allah dilobakeun kiai ku Gusti Allah khususna di Cikande umumna di saantero Jawa Barat atau di Banten ieu mudah-mudahan dibere darahek ngaji tuh tadi kula memeh ka dieu tadi tuh lah ka santri kula ama putra Mang Amin tadi dijarek ngadamel pondok kula bagus-bagus cek kula Mang Amin nyen pondokna jahese nyen pondok bagus bak kudu make duit atuh sabisa-bisa urang bae geus nya nusa kawaratna ku urang tah kesian di ditu nya supaya nyaraho ke bahasa-bahasa Kangjeng Nabi bahasa ulama bahasa Al-Quran makomo mal bisa itu masantren mau mal bisa bekajan kukumaha ge di dieu geus aya alhamdulillah di awalna musyawarah kula milu jeung lurah waktu harita waring geus ngawujud alhamdulillah mudah-mudahan di Cikande saenggeusna caang ieu leuwih caang deui geus da leuwih caang deui mudah-mudahan kacaangan kabehan sehingga husnul khotimah. Nah terakhir urang menyaritakeun sorga seperti kitu moal anggeus nyaritakeun neraka ge insyaallah iraha di waktu. Nah ieu mah urang ngadoa mudah-mudahan maotna almarhum jeung almarhumah ieu sakumaha anu dibacakeun ku Kanjeng Nabi wala taftinna ba'dahu ulah jadi fitnah sabada mautna almarhum sabada mautna almarhumah. Mudah-mudahan keluargana henteu fitnah tatanggana henteu jadi fitnah saanterona teu jadi fitnah tur mudah-mudahan aya penggantina anu neruskeun nuduhkeun nyaangkeun menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Tah ieu mah dicekapkeun sakitu urang bisa ke lalaunan supaya sirna cicing dina sayangna yakni di kolbu-kolbuna supaya anteng dina sayangna dina bin ya bangunan awak urang abeh anteng di sayangna yakni di kuburan urang kuari kudu bisa ngabangun kuburan waktu keur hirup supaya urang asup ka kuburan urang betah di kuburan. Seungeusna urang asup ka jero kuburan betah di jero kuburan emang betah lantaran cek Kangjeng Nabi naumal asy sare anjeun wahai pulan sakumaha papanganten berarti kan betah di jero kuburan. Nah wari urang bangun kuburan hiji urang petakeun syariatna salatna puasa jeung zakatna hajina kabelah dieuna jangan legakeun kuburanana urang sing daek babantu naon nu boga urang silahkeun babantu ngalegakeun kuburan cek Kanjeng Nabi ausi qabrahu. Nomor katilu jang nyaangkeun kuburan urang sing daek kudang ti peuting maca Quran zikir maca sholawat eta adalah jang nyaangan jang nyaangan kuburan. Numantak kadang-kadang di kiai-kiai ku batur horenganan nya nama molor bae ti peutingna isin kadang-kadang kula geus kadang-kadang di kiai keun isin pajarna kula sok udang peuting padahal mah atuh udang mah udang bae teh sarua jeung ki Subandi bae kitu udang ki SDI ngan tilok kitu terus kadang-kadang aya salatan ngan lolobana mah SDI sih
geus kabita menceritakeun caangna kuburan kabita, menceritakeun legana kuburan kabita, menceritakeun digiring ka masar salamet cara tadi nu baroga ilmu kabita. Nah, jadi urang kuari mah sing bisa lah ngabangun kuburan abe urang asup ka kuburan betah. Gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, sakitu bae pihatur ti sim kuring hapunten tina samudaya kalepatan sareng kakiranganana. Eta mah tadi nyaritakeun kasalahan, emang kasalahan, tetapi kula ngomong sogol ka ti Subandi ka Amerika kabean ku akrab banget apa itu akrab aja moal kula ge nya tak ayeuna sakitu hampura jeung deui geus lah ulah ngondang kula omo jauh ka dieu mah nu biasa diondang bae, kecuali ngondang kulana kieu datang diuk dahar balik masalah pas gitu mah sakitu bae ya urang ngadoa deui. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum wa abdilhum daran khairan min darihim wa zawjan khairan min zawjihim. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftinna ba'dahum waghfir lana wa lahum wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad, Allahumma ajbur ummata sayyidina Muhammad, Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad, Allahumma farrij an ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman wa yaqinan walhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min kulli hali ahli an-nar. Allahumma ihdinas siratal mustaqim, Allahumma ihdinas siratal mustaqim, Allahumma ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi 'alima. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min syarril 'aqibati wa su'il khatimah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa shalli wa sallim ala jamil anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.